Orang ngaring teh jeung orang-orang ahli yakin atau jeung ahli-ahli ahli-ahli lemah itu. Pan ahli-ahli yakin mah kitu. Yo, sok amalkeun sholawat 100 kali minimal sampai karasa ya. Berkahna sholawat mah. Pan motivasi kita ke orang. Beda jeung ngomong ke urang geus puasa itu wirid ieu anger we dagang teu payung. Geus tatanya kali itu tatanya kali sepi eta teh heuh nya urang juga bakal kitu. Kitu. Maka penting orang milih-milih riuh jeung saha. Tingali ibadahna ahli yakin teu ka Gusti Allah. Mun yakin deukeut ke motivasi beda. Pernah merasakan orang ngobrol aura jeung orang-orang anu boga keyakinan tinggi ka Gusti Allah? Beda. Gaya bicarana ge beda jeung pengaruhna ge nyentuh lagi kana hate beda. Cara urang ye ngobrolkeun tentang sedekah bari jeung urang teh tara sedekahna. Pan cade ya eta teh. Nepina ge eta teh kana hate teh ting nepi ting moal eta. Beda jeung ngadongengkeun bab sedekah ke orang-orang anu ahli sedekah. Makanya gitu Al-Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu nyarioskeun efektifna dakwah, efektifna nasihat kedah kusaha kudah ku jalmi-jalmi anu hatena caket jeung Gusti Allah. Karena naon? Nasihatna meskipun teu gogorowokan ge nepi kana ati. Pan ada orang mah ceramah teh pidato teh kalah tarik teh kana jeuli we jejelengengan. Komo dibere sound system nu alus peledak bari tutunjuk bari teteh nyerak teh dina panggung teh. Ukuran nepi teh kana hati wallah a'lam. Tapi tinggal ahli-ahli khusyuk, hate-hatena marantena anu nyararantel ka Gusti Allah, anu ahli sieun ku Gusti Allah. Nyariosna terkadang teu make balagoh, teu make maani, teu make bayan, sederhana tapi dugi kana hate. Naon jadi sabab? Ieu nah. Kasararea hayu urang bebarengan diajar kumaha carana ngarah urang sararea boga kayakinan anu kuat ka saha ka Gusti Allah. Latihan tadi teh di antara hiji naon? Ruang riung sareng saha jalmi-jalmi anu ahli yakin. Nah urang butuh keyakinan anu kuat sabab dauhan ulama al yakin huwal ilmal kullu. Ari keyakinan teh adalah puncak iman tertinggi teh adalah yakin. Meskipun ke ulama di antawisna dina kitab hikam keyakinan teh seseorang teh benten-benten kelas. Jeung untuk meraih keyakinan teh tahapanna teh benten-benten. Anu disebut ilmal yakin, anu disebut ainal yakin, anu disebut hakul yakin. Kumaha ari ilmal yakin mah kelompok jalmi anu keyakinan nanti berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan informasi. Cenah cek beja tinu enggeus jeung cek dongeng ti ditu ti dieu yen Ka'bah teh ayana di Mekah. Nah pernah nempo langsung aja. Kakarek naon? Informasi. Kakarek naon? Beja. Ngan sok sanajan encan ka Mekahna beja. Ngan tisa ti jalma-jalma anu rea nu bisa dipercaya nancebeh keyakinan dina ati bahwa Ka'bah teh aya di mana? Ieu can kamarkah pana can ieu can didoakeun sing bararisa baik ibadah haji jeung umrohna sing optimis arek nanya
Ari Ka'bah aya di mana? Benar ya? Ka'bah di mana? Cenah di Cililin. Aya beja Ka'bah teh di Cililin. Ente rek percaya nu mana? Nah percaya Ka'bah nu aya di Cililin atau percaya Ka'bah nu aya di Mekah? Pernah ka Mekah acan? Sok sanajan ka Mekah acan ningali kieu Ka'bah na acan ngan boga informasi teu orang-orang yang dapat dipercaya anu pada akhirna ngabuahkeun keyakinan. Rek dirobah-robah ge ceuk batur ieu teh di Cililin itu percaya. Sebab naon geus meunang informasi anu dianggap kuat ceuk urang yen terkuat posisi Ka'bah teh aya di Mekah. Tah eta nu disebut ilmal yakin. Kakarek imanna teh berdasarkan ilmu, informasi, pengetahuan. Nah, naik ke kelas nu kadua ainal yakini, mah geus katempo. Katempo ku naon? Ain ku mata, ai katempo ku mata mah nya ku bujur meureunna. Belenyeng orang teh dikarasakeun teh ka Mekah, blus ka Masjidil Haram, brai teh. Naon? Ka'bah. Oh, ayeuna mah geus katampo Ka'bah teh kupanon teh. Akhirna ngabuahkeun naon cuk informasi ceuk beja ti ditu ti dieu, ayeuna mah geus kasaksian ku mata sorangan yen nya geuningan sing horeng Ka'bah teh aya di mana? Di Mekah. Tapi da keur nu kakarak gok maka Masjidil Haram panghijeng Ka'bah teh nu karasa ku amah masih keneh lunglang-lingleng gitu. Itu ngimpi lain gitu. Masih kena aya kitu tah. Ciwitan nyeri berat asli gitu. Nah, geus kitu teh dereng-deng maju tawaf ngurilingan Ka'bah. Didinya geus mulai karasa. Jadi kadenya salat sunat di Masjidil Haram mah diganti ku naon? Bisi orang teh yang kaditu teh soleh gitunya, bos mau ka salat sunat tahiyatul masjid. Teu kudu ganti kita. Tah begitu geus tawaf mah geus lain ceuk dongeng deui. Geus lain ukur kareret deui ku panon tapi urang geus melakukan tawaf dina eta seputar Ka'bah. Eta adalah tingkatan hakul yakin. Nah kumaha cenah lamun ayeuna kayakinan ka Gusti Allah da Gusti Allah moal bisa ditempo ku mata urang secara zahir pan urang teh dibere mata batin. Da aya kalana perkara anu bisa kaidrok ku mata zahir kapanggihna teh ku mata zahir. Oge aya perkara anu bisa kapanggihna teh ku mata batin. Ku iman teh lah gampang nama kitu. Cara urang ngadongengkeun Isra Mi'raj, ya nya. Ieu Isra Mi'raj na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh nu kudu bisa narima teh lain zahir mata sebab naon urang teu pernah ninggal. Bujung hingga Kangjeng Nabi keur Mi'raj ninggal kenapa mun teu nabina ge dacan kantos. Nah, nu berbicara di dia, receiverna di dia adalah receiver mata batin. Iman nu kudu berbicara. Maka ketika aya dongeng-dongeng cek Erwin nya versi ajengan ieu dongeng Isra Mi'raj teh siga kieu, ari dongeng kiai ieu versi Isra Mi'raj teh siga kieu, atuh keur urang mah ngobrolkeun Isra Mi'raj nu laluhur kitu can katepi akal. Ngobrolkeun rob-rob mustawa qoba qosen au adna kumaha sidratul muntaha. Ari dongeng kiai ieu versi Isra Mi'raj teh siga kieu, atuh keur urang mah ngobrolkeun Isra Mi'raj nu laluhur kitu can katepi akal. Ngobrolkeun rob-rob mustawa qoba qosen au adna kumaha sidratul muntaha. Kabayang geus tong leutik hate nu penting naon aya iman dina ati urang bahwa junjunan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kantos di Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minimal sakitu oge geus cukup keur urang. Naon resiperna tadi teh ya? Mata batin. Naon resiperna? Iman. Da sagala rupa ge aya paranti, sagala rupa ge aya paranti. Mun ngadengekeun parantina kunaon? Ngadengekeun parantina naon? Lamun ningali parantina naon? Ulah dibalikeun ya. Lalajo radio. Lalajo radio ngadengekeun teu kitu ulah kitu. Da lain paranti atuh ngadengekeun mah ku ceuling lain ku mata. Mun lalajo kunaon? Mana teu kaciri ieu? Ku ceuling, heuh meuje. Isra Mi'raj kitu deui ya. Mun Isra Mi'raj nganalkeun zahir moal pernah katepi. Maka wajar ketika Nabi ngadongingkeun tentang Isra Mi'raj anjeunna aya nu sebahagian malik di kana kakafiran pan kitu. Gara-gara nu geus teu kaharti lah. Dia teh lain parantina logika, parantina naon? Iman nu nyampa. Kahartos ya. Nah, uih deui kana yakin ya. Jadi kunaon orang butuh keyakinan dina ibadah sebab naon sagala rupa amal ibadah orang kudu nyampak jeung yakinan. Kudu nyampak jeung yakinan. Salat teu yakin riweuh. Puasa teu yakin riweuh, sagala rupa teu yakin. Jeung emut ya keragu-raguan itu diantarana disebabkan ku panggodana setan. Maka orang kudu bisa yakin gitu. Diajar, kudu latihan. Tadi teh diantarana kunaon carana teh hiji roba ruang riung jeung ahli-ahli yakin. Yakin orang bisa ka Mekah? Kudu sing kompak atuh. Pan geus diajar yakin. Yakin bisa ka Mekah? Teu kitu atuh. Sebab naon Allah mampu ngabeungharkeun Nabi Sulaiman alaihi salam. Ari pangeran Nabi Sulaiman jeung pangeran urang sarua teu? Heuh, sarua. Pangeran urang nu diyakini ke urang maha beunghar, maha mampu, maha kawasa. Orang bisa nincakeun suku di Cibuntu, orang ikut boga keyakinan bisa nincakeun suku orang di Mekah. Karos ya? Gitu. Doa kumaha deui carana diantarana saur ulama, urang kudu loba lalajo akhlak jalmi-jalmi anu ahli yakin. Jadi hiji mah kudu loba ruang riung jeung ahli yakin cenah gitu. Anu kadua orang kudu loba lalajo kana akhlak kalakuan jalmi-jalmi anu ahli yakin. Baik dina sejarah-sejarah dina Al-Qur'an pilari hikayat-hikayat kisah-kisah anu nerangkeun tentang keyakinan seseorang korehan luar biasa. Ata Nabi sejarah para ulama-ulama luar biasa keyakinanna ka Gusti Allah siga kumaha ta urang kitu-kitu. Ngarah naon jadi motivasi. Manya urang ai ka jelema bisa yakin ari ka Gusti Allah teu yakin sok aneh. Kieu ya cara kieu. Hiji jelema digawe di hiji perusahaan taruh kata di pabrik ketika daftar ternyata ngasupkeun lamaran kerja diterima. Tuluy be dipanggil besok mulai bekerja masuk di jam 7 sampai jam 5 sore. Engke gajihan tiap tanggal hiji nanatangan kontrak. Umpamana pabrik aya nanti rata-rata setahun kan gitu nya.
setahun tekan kontra isuk rek nanyakeun erek moal datang ka eta perusahaan lamun hujan erek cicing di imah atau keukeuh rek maksakeun datang maksakeun hujan ge nya erek naon ieu teh digawe ini jam sabaraha asup jam 7 teh ti imah teh geus ti jam 6:30 kana jam 6 kana wah geus ribu atuh samalah gerbang pabrikna can dibuka karyawan geus ngaguluk tadi hareup nungguan bisi naon bisi telat lamun telat kumaha oh bisi di SP ku perusahaan SP hiji eta terus ngapa ini isuk balik sore teu hujan teu panas kitu we terus bari jeung nancep dina kayakinan atina naon tanggal hiji kejihan apakah orang tan pernah berpikir bahwa sahanunya isuk pageto perusahaan kahuruan atau bangkrut gulung tikar napikeun ka saking yakina urang wani nganjuk motor jatuh tempona tanggal 15 3 tahunan siap lah naon sabab tanggal hiji gajian orang berjantan oh atau itu jadi keyakinan tenang atuh gajinya ke 10 juta keur cicilan motor 1 juta keur ieu oh duitnya geus dicekal acan kakarek ngadengen naon kontrak kerja duit itu can kacekal tapi bisa yakin hujan ngingki panas ngingki pokokna maksakeun tanggal sabaraha gajian sok urang ka Gusti Allah gitu teh cung sanu teu apal ganjaran ngaji ya nu ngarariung kabeh ge nyerah we nya ganjaran ngaji dibere hujan ngingkik duluy hujan tah kamari hujan tah ngaji aya loba siga kieu nu ngaraji kamari seolah-olah lamun ngaji usum hujan mah moal gajihan di Gusti Allah teh ieu teh keyakinan lagi kitu rempod meureunnan lah hujan kieu mah jigana mah moal daratang nu lain oge gitu jigana mah Ustaz Recep nage moal ayat biasana ge kitu kumaha arek nanya lamun tetep ngingkik di imah datang ka masjid eueuh ustaz nu ngajar kira-kira Allah rek ngahapus ganjaran ngajina mah eta geuning yakin maneh bisa kieu nya ka Allah mah nya datang teu kamari teu nya cek tah ieu kayak mata kudu dilatih kayak gitu lamun geus terlatih mah rek hujan rek panas rek aya nu ngawuruk rek eueuh nu ngawuruk ngingkik makana ka masjid mah ka tempat ibadah khususna lahnya karena ruang riung kahadean tong loba ting motivasi nu lain-lain kudu karena Allah geus sakitu we ngarah naon ngarah teu loba gangguan halangan harungan sok lempeng we lillah geus sakitu lamun urang kunaon ka masjid pan hayang ieu wah engkena teh andai kata tujuanna tidak tercapai eureun ka masjidna teh kunaon ka masjid nya